batur. Aduh, batur masa sepedahan. Si Rohim. Weng, si Rohim ajak sepedahan. Oh, Cer, gak ngajakan. Sesepedahan yuk. Kalau sepedahan itu mana? Can boga sepedahan agen. Rek minta meuli kainung orang. Oh, atuh orang. Sesepedahan orang. Cek siang ngabu ke kainung. Pak, Kunaon, Him? yang sepeda. Yang kawas batur sepedahan. Tuh bebeja minta ke bapak. Pak, Naon deh Im, ngaganggu wae ka bapak. Bapak keur diajar pacebokan. Pak, hayang sepeda. Hayang sepedahan kawas batur, batur geus sebagagan kabeh. Oh Im, engke ku bapak pan melikeun urut benya. Bung anu urut mah uperiheun susu urut bapak nu emak. Ah bedu teh deui. Untung di susu urut ge. Oka Project. Pak, ieu busina paeh bae, kalah hese diasupkeun. Pugu eta luwung mamah meni bala, kudu dicacar pakai mesin koret. Os, kenaon si bapak jeung si mama ngomongkeun mesin koret jeung busi di kamar. Rek mangga busi ka bengkel. Arek naon, Him, maneh ulin ka bengkel. Rek meuli busi pugu mang. Da cek si emak cenah busi anu si bapak teh hirup-hirup. Hese asupna. Abdus teh deui, budak leutik ngomong ngarti anu karar itu. Ini mesin rumput atuh bang. Yang naon, Him, mesin rumput, maneh cep aya wae. Pugu cek si bapak. Leuweung si emak baga pisan. Kudu dikoret heula, da hese asupna. Abdus teh deui, budak mah moal ngarti urusan kitu ieu mah urusan kolot di kamar. Oh, balik. Oka Project. Ya, berdak. Bapak heubeul terapanggih jeung heubeul teu diajarnya. Ya. Cong diajar hitungan suka inget keneh marane. Sok, Pak, hitung-hitungan naon. Yo, dak. Ari genep kurang tilu sabaraha sok. Pal teu. Teuing, Pak. Mana pik apa tuh? Teuing. Kata karek sabroban geus poho bok. Yo. Si Oweng teh boga roti genep. Di dahar ku si Asar tilu. Jadi Sebuah, Pak. Oka Project. Weng, eta manuk naon? Iya kan, Ip. Ari eta manukna jalubi Kang. Teuing, Mang. Nempo we, omong bikang masuk make tutang ieu, Mang. Ah bedus teh deui. Oka Project. Apa teh si Lesti jeung si Bilar anu keur naik daun? Naik daun. Naik daun. Kumaha naik daun eta? Dah. Teu ngomongkeun ani, Cil maneh. Si ieu pugu tah keur ngomongkeun si Lesti jeung Rizky Bilar keur naik daun cenah. Udah ditu ge, si teh keur naik daun. Di mana? Nempo Ip. Ayo tuh. Mana? Mana Oh, di? geuning itu keur naik daun si Eut. At keur naon at? Naik daun. Itu si Eut keur naik daun, ah. Ah, Bedus teh deui. Oka Project. Ini manuk naon, Ip? Titiran nih. Oh, titiran. Apa tuh, Ip? Manuk murai anu mahal? Apalah tuh nih, da eta mah manuk mahal. Kamari, aya budak lemet ngagoreng manuk murai. Eta mah pas di dahar langsung barengep, Ip. Nah, kunaon nih geuning barengep? Atau manuk murai mun di dahar beracun? Lain, Ip. Ku bapana digebugan. Eta manuk murai nu bapana. Geus teh deui. Paingat atuh manuk nu bapana. Oka Project. Wah, iya manuk di mana, Cil? Nang meuli atuh Jar di pasar burung. Oh iya, manuk bisa dijual belikan, Cil. Nyanya bisa Jar. Da mahal ieu mah. Jigana manuk aing bisa dijual, oi. Abdus teh deui. Sudah teh manuk naon eta? Oka Project. Yo, Jar, apal tuh kamari-kamari ning keur usum beas plastik. Si eta ngadahar kejo beas plastik. Terus kumaha, Bol? Modalna keresek, Ip. Paingan kamari na kloset kijamin. Pindah ku keresek. Ah bedus teh deui. Oka Project.
lauk teh. Sarauk teh tedekeun gara rede geus hayang diala. Ip, urang teh boga ka Bogoh. Direbut ku si Ega. Geus saya nama jar. Mending kena dipelet. Kemana dengan peletna? Demureun kudu ka dukun, Ip. Ya, cabul ge bogeun pelet, moal kosi ka dukun, hayu cong menta. Hayu tuh yuk. Cil, Ip, keron. Kamarana maneh? Bugubul, si kecil menta pelet, yang melet awewe. Heeh, Bul. Uing kan nyerian ku awewe. Yo, Ip, Cil, hayang pelet mah. Geuning Ip. Pelet lauk. Kumaha di bul, imah geuning pelet lauk. Da urang mah ti bareto genan boga ge pelet lauk, Ip, Cil. Ah, sedus teh deui.